Jamone kuning wae yo man jangan kepai Badrul Pamira Smita Wado calon jam 12 jamone kuning wis lawas ketemu maning yo mas ketemu maning lang ayah Baju Wahyu jam Ibu Hajah Agus Lioban jangan kepai Leo Bang Jambu alus palimanan wis lawas kulo kidana Cipta Hajah manis sidadadi coba Kulang kidana aduh iya ayah wadaya layun jero ada di Rosina Lelebur dicampur iwak pindang campur daging Pak Haji Wahyu dicampur daging dacan bahasa suka dadi abu dinimbang dijajah maning aduh Pak Haji Pepeng kang ngebut di rotan dijajah Abah Entis dacan kula dilali-lali ora bisa gelali aduh abah diyu dilipur-lipur ora bisa Soloyo dilali-lali ora bisa kelai dilipur-lipur ora bisa kelipur ada celuk tulung-tulung sapa sing ditulung-tulung sapa aku mamah main Bandung ampun kembang mobil kembang widana pacecek gundala kula melu bagian sengsara Ari Abah Dayat ayah di penangkaran
Renda eta renda hidup renda kais geningan sulam tangan eta pasti hidup ari beki linang beki lawas beki lawas dongan bangkong eta dongan bangkong kecai tadi mandikan ibu hajah nani tadi jadikan bohong pasti tadi jadikan keningan apa terjadi wontening alas wanawasa wontening alas wanawasa rajegna tutuhan bari akarna nyara rampai kai-kai galedetur kadu picung ku panangka sadia pikeun kahakanan sato-sato oge manusia kitu kanya Rohman Rohimna Pangeran di mana wae keur kumaha wae teu oleh aya mun nirahangan diga lan luar biasa. Wah, Nasib baik sadulur tenan kula. ieu teh daek ieu harewos si Sangkuning patih negara Astina anu salilana teu oleh ngareketek siwa Prabu Beres. Teu boleh benci we nya mah. malah di lain sisi kabeh pada kompanye supaya rakyat setuju yen si Yudana anu kudu jadi raja. Iya. Gan, ya. Panuhun eta mana ulah dicacana goreng hate model gitu. Beres. Nah dianggap goreng hate lamun gitu. Upami agan nuturkeun dendam eta cilaka. Ulah tinggi teuing emosina. Nya, Saur sepuh kapungkur ulah gugur memeh tempur ulah perlaya memeh perang ulah pati memeh jurit. bener udah Artina
hartosna teh eta teh lamun ini ke Medan Jurit teh mah ulah dibarengan ku dengki lumampah ke Medan Danalaga ulah mawa dendam lumaku ke Medan Tempur ulah mawa ujug ta eta teh hartina parantos gugur memeh tempur perlayak memeh perang nya bersihkeun urang mah sing emut yen manusia mah tugas pangeran teh kajaba pikeun ngabdi eta ulah umang emang mang bukan unsur moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung bantis daun jeung manusia goblok naik bantis kucing gitu ayo nggak sesebutan salah lintang tipikeun ngabdi agan ngabdi ya ayeuna mah ting terase ngadamel kasayan kana kumaha oge ya tulung kinulungan udah ada nya itu mah Kurawa di pepene ku harta kakayaan hartina teh ubudunya benar aya genep perkara anu bakal ngahalangan kana pahala amal hiji salila dengan ukur ngageunggeureukkeun batur geureurane kanu kitu kanu kieu teh cawadan we kan cawadan nu digorengkeun ulah nu dialuskeun batur teh digorengkeun terus hari hirup yang di dewa-dewa hari hirup hayang di dewa-dewa nah licik teruyuhan iya eta nu pahupala cikut ceuk maneh bieu genep kadua nya eta tuas hatena ya tuas tuas hatena teh goreng hatena ngagurat batu katiluna saeutik ka erana ya kaopat ubudunya ayo budunya teh ngan ukur dunya wungkul di pikiranana teu mikiran soal akhirat jadikeun pan urang teh bakal maot nya beulah ya jadi cing saimbang antara dunya jeung akhirat sesuai sabab aya nu leuwih alus tibatan kehidupan dunya nya teh akhirat walal akhiratu herulaka minal ula teh eta teh hafal aing oge dina surat waduhe teh waduhe ge bisa henteu dina naon teh mawa nyarita kitu dina keteranganna tanggung jawabna eta teh dina kitab Alfiyah bab imalah teh bisana jadi waduhe apan alifna digenti ku iya jadi iya jabar hae jadi waduhe walaili ida saje siara teh bahasa antren goblok apa kana parabot tuh sangkanya si cepot oh siapa dulu nya beda cepot ayeuna jeung cepot baheula oh tuh jauh nya jauh ai cepot baheula mah jiga siki nangka ayeuna jiga salak pas kali cimarmer tong sok kitu jeung laledeh deui Golongan itu tuh. jadi ubudunya jelas kalah bener nu kalimana tulul amal hartina teh panjang lamunan tungtungna mitos loba ngahayal apa sia mitos anu ngucur tina ceuli ketos eta mah ketos atuh colek karena Cair. Tos. kagenepna dolim nu teu eureun-eureun eta imbe kebatur teh sedangkeun pangeran geus mere kalonggaran yen Allah mah moal dek ngarobah ka eta manusia sehingga manusia kudu ngarobah akhlakna nasibna ieu jadi ulah ngayakeun tidak kanaon-naon aing ka Kurawa heulaanan ulah waka can waktosna margi teh can uga leur oh nyon naon gawak naon uga teh teh naon teh kata apal uga-uga acan naon sia teh daunna geuning sok dipake ubra batuk sok dipake nyupah saga atuh kitu mah saga jauh atuh can ugana hartosna uga teh waktuna gan waktuna dangkege ieu melak tomat ayeuna diala ayeuna tiasa moal ngantosan waktos kayak geus 3 bulan kalah namun ayeuna nabeul isu-isu melak jagong ayeuna diala ayeuna moal bisa kedah nungguan waktu karena mun urang 3 bulan 10 poe kakara bakal kaala
Tapi ayah nu melak jagong ayeuna kahakan tahun di mana sia teh melak ayeuna pan meuli ti batur jagongna lain melak beli tong ngalieureun goblok lain melak meuli itu teh mah bisikat ke ku aing beungeut teh sia bener kan hayang gemep meureun sia tah tak kitu agan hayang tabok aing sia ieu mah kanu anome nya kuninga agan kapungkur dina zaman drama Kawalon Ramayana Ramayana itu drama Kawalon aya semuhun Ramayana ieu Ramayana teh diusir ti kota nya tira karajaanna kudu leuleungan bener sajabana ti peurih leuleungan teh garwana dipaling ku batur oh harita teh rebutan kakawasan teh di negara eta teh Ayodhya iya tah Dewi Sintana dipaling tapi akhirnya kumaha ngaliwatan nyorang hese capek susah payah pait getir lara barangsa akhirnya negara Alengka benang tak Batara Rama tak itu diserang di tiap-tiap penjuru peri disarangan kuala dia belatam tama ketek aduh dipingpin ku Prabu Sate dewa ku Santanu tampiling Jawa Raja monyet teh saha Asep Truna siwak abul eta mah mirip atuh Prabu Sugriwa teh adina Prabu Sobali sing apa kana teh tekon sia tapi raka jauh ke Santanu atuh bisi diparengkeun sia milu Biro Jakrama aduh kudu apa kali jujutan udah babat tah dugi ka Sep wala dia balatam tama Prabu Dasamuka teh dulu rapur baraya beak pamilih leungit pencakaking wasing pati negara runtang ranting rakyat paburantak paburencai tah malihan Rayina Batara ora Rayina Dasamuka teh simpatisan Batara Rama wah saha teh Baladewa bijaksana jauh-jauh sate Lesmana mana oh eta Gawan Solo adina Lesmana mah adi saha adi Dasamuka adi Dasamuka mah Gunawan Wibiksana da eta Gunawan Wibiksana nepi ka pabaliut ari poho Gunawan Bibika bener wajar po aya ngaguar sejarah hayang tapi pohoan kapan teh terawana teh adina di Panogoro lain nya jauh-jauh Penogoro nya salah tapi tarik deui oh itu masalah tarik jadi gedekeun ka saean eta mah ya Suluh ulah ngaladu basa sia ulah seperti kamari ngebul we. Nepi ka Bararatu. Iya, dan ngalah suluhna atuh. hurung-hurung Nepi ka Bararatu. Ai kiri nyuh teh euy. Kiri nyuh asup aing dek hurung. Nya basa mah moal atuh. Pangpungna. Ulah ngagagu tatangkalan nu geus aya bahaya. tong kirinya memang Karunya ka urang Subang tuh bejana kabanjiran. Di situ di Pemanukan. Di mana-mana enak banjir Jakarta jeung sajabana bejana Di Manado. ieu teh ekosistem diruksak teu seimbang deui kaayaan dunya teh Jadi we nu bijina. ada tiba heula ge aya kejadian banjir mah aya tapi omean ku urang kudu ngalalartikeun naon aya pemerintah atuh bener aya ku kitu teh mah euy ieu tidak ieu kejadian teh memang katingker ku para denawa anu ngararintip dina rungkun-rungkun Dah. nanging teu ngayakeun tindakan sote teu aya senti senopat patih nagara kakasih Dewi Arimbi Walah. Harimi tikangangan tina sela-sela dangdaunan Nyerang ningali dedeg pangadeg ieu Bima tina benci jadi asih tina ngewa jadi nyaah aya jorojoi dina mana
manehna katarikat taji ka pati-pati ka pentanggas maragama numawi sadanten wala dia balad dihuit supaya ulah ngayakeun tina kanaon-naon dah jelaran birahi anu tras-trasan naik dina dirina walah yeege ngalimpudan kana naon rupaha salirana Dewi Arimbi ku hal sakitu ngawanikeun diri sampurasun wah lah naon teh naon teh Kang sampurasun ya cing suara naon teh cing ada sada simut simut si goblok simut teh gede kitu simut malen kitu atuh eta simut me nu kitu mah la ilaha illallah damai bae ai me cek dudung cek nu kitu mah sesar atuh sama nasi goreng sampurasun teh sia aya dedemit awewena walah muni ngaring kiwi kitu mui kade sia wala kuntil anak teh nu kitu beuleuh tapi buah dadana mah halus Kang lah bisi pot alah Gusti Maha Agung bisi pocong lain naon bangsana nahaon tetegan kadegan ipri teh nu kitu teh iya bisi on awewe tapi muni sagede kitu resepnya ge aing naon goreng patu teh hayang kanu kitu da pira leret atuh mun bejaan lawin kitu sakitu lawangna iya teu neuleuh atuh jadi krogak muni kahandap muni ngagejelik kuring naik di kaluhur duh untung eueuh tai sih eta mah bahaya si ngomong teh ka mana karep we dalina cemare sia kalau kitu wah cing akang jeger teuing aya awakna mah sae mana we sia mah akang naksir kana kitu tingareupna nepi ka neuh-neuh kitu resepnya we Kang bener mah kenal bae sama beungeut mah urang turubane ku koran banget mah bisa oge Dewi Persik we turubane ku anu awakna mah persis Julia Peles si Jupe we segala keun bae Syekh Wilda we naon Syekh Wilda teh sekitar wilayah dada eta anu mawa durian teh Kang tong ka mana karep sia ngomong teh ya kasinggung ge resep si ayah mending kana Syekh Wilmat naon Syekh Wilmat heup Sampurasun Satria
Gimana neng teh bulan? Orang gitu doa lain. Entang waka ngomong gitu tenang. Ulah suaban. Kita di leuweung kade. Ulah suaban. Sing inget baheula geuning Gusti Batara Rama di leuweung. Aya nu bere main panjuri geusi nama. Akhirna pan. Oh kadegan sing atos-atos agan. Ulah katipu gunung kieu. Saha satria? Garan kaula ulah kudara. Saha? Ulah kudara. Apa sena? Aduh, tobat teh nepi ka sae kitu nya jenenganana. Awak nama hade eta gitu atuh. Mulus awak nama Di mana mandi na teh nya euy. Aya kitu dek noong. Manteu teh kana noong sia teh mah. Kana noong Dan nikmat keneh noong atuh. Aduh. Aduh, ampun. Nya teh anu dadakan. Di mana satria? Kaula teh keur ngalalana. Keur apruk-aprukan hirup sangsara jeung balangsa. Aduh, nya teuing. Dacan taruang meureun aduh. tuturkeun inung Rupina mah teu acan taruang. Ya saya ya we di leuweung. ya. Dacan Bogol sau, Aya gedang nangka. iwung. ngarokok teu. Ari iwung teh naon? Pakaian ngarokok. Iwung bulan. Ya putra. Jamengora. Lain. Jamengora iwung atuh. Teuing atuh kitu mah. Nya Iwung teh anak awi nu leutik kene nu kakarek borojo. Putra awi. Borojo anu Eta teh putrana awi. kita awit keur di TK kene. Putra. Eta teh awi teh nikah ka urang Arab ya Pak. Ya, kagungan putra Iwung. Ade eta teh. Iwung teh kagungan gelar jadi Habib Iwung. Ya eta teh paingan aya Habib teh. Ari eta nu pangker saha? Abdi lah. Saha abdi teh saha? Rano Karno. Di denge teuing meurina. Wakil gubernur Banten. Atuh Rano Karno mah meureun eta mah artis. Ya. Bisa maneh nyanyi. Oh kadenan. Lagu naon? Lagu naon? Kalimera. Kalimera. Kalimera bersama. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju mundur. Maju tak gentar. Galeng gelo. Uy. Aduh. Eta ku kompak. Alah, Lalu sakitu. sampean sa. Ngaran kaula teh Arimbi. Sa Arimbi ngaran kaula. Hidimbi. Laras. Alah. Moal teu alus ngawi. Di mana ulah? Nguningakeun kaula teh ti karaton nagara, kaula teh kalungguhan patih nagara. Lu kan Cecak patih nih. Cacak istri patih tuh. Sopo kang gumanti aji wonten ing negara. Lan negara opo iki? Negara Pringgandani. Pringganda agan ieu teh kalebet negara Pringgandani agan. Ieu teh sumun. Us jauh. Moal ngalampah teh kan. Jauh apruk-aprukan jeung. Paingan karasa lapar. Lelempang Ngurek marisa paspor meureun mawa. Kuroraa. Bora sia tahu. KTP ge teh mawa aing mah. Di ka bawah na ge soe. Patih negara. Laras. Ai kitu naon? Kaulah terek mariksa cenah bejana di perbatasan ieu ngaleuwihan perbatasan aya jalma ngadon ngababakan di tempat. Nya salamandani Saperkara aku jaluma ora bisa tata prayoga kaya wulian. Doh. Ganteng ngomong kitu teu ngarti abdina. Ada bisa bahasa kawin Inggris. Jeung wong lian aya ge wong akeh pada kelingan. Kayak ngadenge tina radio. Neko-neko. Oge kaula minta hampura.
sama itu kalau teh apa mana kulon wetan kidul kalerna wah katanya satadina linglung meren kaulah tarik balik milu nyelinungkeun diri di tempat ieu leuweung aya tempat teh kareh kepada sapon ka negara kaulah negara Pringgandani sanu gubanti aji wonting negara Pringgandani lanceuk kaulah kakasina Kakang Prabu Arimba eta teh lanceuk kaulah dah aya naon ti korona teh nya pika manis aya kolecer teh menjadi penyanyi dangdut bagus sekali nah halus jadi penyanyi dangdut teh jelema mau ramenya mau jika si Dewi Persi tak kuasa kitu dihampuraku kaulah asal anjeun lain ngahaja ieu Dewi Gresik ka hiji kitu kaduana para lun maklum anu disuhunkeun hampura anu diseja saumur hirup kaulah teh kakara dah aya rasa anu luar biasa nu karasa ku kaulah aya rasa aneh jika hate mah da puguh hate dipangpalerkeun ge hese naon ieu naon euy sekedar lisan coba naon bogoheun ke si lain urang sekedar lisan kan tapi endah dirasakeun kan teu bisa dilisankeun tapi endah karasana dah eta ai kitu kumaha kaulah teh kakara katari kataji ka pati-pati ka pentang asmaragama ieu anugerah ti nu maha kawasa anu katarima ku kaulah Gusti nu maha agung alah amui hampura hejama bima wala kodara kaulah teh satadina ngancam kap sampean tapi naha atuh naha kaulah dina waktu ayeuna paribasana asa leuleus lir kapukai bunang lir kapas kahujanan dah ninggal pamunteus salira oge dedeg pangadegan salira dugi ka dedeg sampe rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta sembada Gusti nu maha agung Deus teh ngaprukan bulan jajakan mah ke barentol meureun kureungit kaulah teh ngundalkeun rasa eusi hate ku hal sakitu panuhun mugi kata panuhun tiasa ditampi ieu rasa cinta jeung birahi kaulah ulah kali nolak mah wejar meneng Gusti peteng hati nira peteng hati solendra salen kawangi meneng ngolok umang kadu malah dina manahna nganukur seri leutik dah alah ampun dunungan dah kan iya sejak oh rawan ya lain eta nu kitu bogoheun ieu ka dunungan dewe juragan prima teh tampikan juragan prima mah kudu kanu geulis wae teh oh loba nu bogoheun ka dunungan teh beda jeung si aya pada merebutkeun wae dunungan dewe kieu itu keur mah dunungan mah kasep atuh jangkung nineng lah aya nu tadi nanya tungtung nama ieu dah kan ngahianat aya wae dari dunya kan eta mah nu asli pulang sengit teh aya wah tapi teu naon sabar da nasib beureunek teh nu kuat geus takdir takdir ti ilahi teh teh eta yang lain jodoh nah ya kitu nu bogoheun ka akak lah ya aya mau dibejakeun para putru deh mana nama aya wae eta mah kudu dinusase nyaritana kudu opat mata suni iwa ti bantis nya hon mah gelah ya gelah diwaca bantis kumaha kinten-kintenna bakal nampi ka asih kami duh kami warga negara Republik Indonesia kami berbangsa Indonesia berbahasa satu dan kami akan berjuang
bangsa sampean teh bangsa denawa bangsa rezeki. Wah, bangsa buta. Gateangan deui lalaki bangsa aja. Nusa bangsa gitu. Ulah wani-wani aja ngeganggu kaula. Hah? Tah kitu Neng. Aya jodohan anak. Ieu teh saleresna juragan Warakodara teh parantos kagungan bebene. Bene. Ngan kuliah keneh ini teh. Kuliah keneh. Iya. Di mana? Iya, kuliah keneh di taman kanak-kanak. Lain ke kuliah di taman kanak-kanak mah tuh. Di PAUD. PAUD mah lebih Arab. Ulah ngabanyolan anjeun Warakodara kumaha kira-kirana. Laras kaula teh teu acan gaduh bebene teh acan gaduh kabogo kaula teh teu acan aya implengan Masih single. sanajan loba lalaki anu dararatang tapi data saya maksud kaula teh satria Daya nu cop gitu. sanaya nu cocok kumaha cocok ieu kanu diikat amit-amit Dan nampi. anu teh enggak inget teh bogo ka sia Jamak kayak udah ditapik teh. ya langsung ka di bukelek geus teh Bau. lah mun langsung kieu nya bukelek Dong. manya Saha tuh? bukan Bima mah itu lain Jelema apik tuh. lain sia ge Cing nu akang. cing aya buahan ya pokok nu manehna nu aing bukelek teh Palingan Kumanehna mah teu karasa teh. palingan tadi sedahar sebel wae. Ku babaturan karasana teh teh. kumaha Bima kaulah katarik kata jika pate-pate ka pandangan suara gabah telangan bangsa sia wong geblek hei teu nalipak maneh sia ngentung Teu mawas diri. kan ulah kitu ka istri teh kan Ya, ulah tampikan perasaan awewe mah halus ulah kitu kan Leuleus. tampi we kapanaya sisinirana daunona daun saga jeung daun ceuli Allah daun cari karep teh iya Bener atuh di siniran. daunona daun saga model kabolitan bulin awi teu ayeuna sugan jaga sugan aya milik abdi di sugan gitu oge. ada ceuk pantun teh mah buah nangka buah sawo Terus buah pepaya buah dan buah salak naon atuh eusi. usina nah itulah nama buah-buahan Teke geus eta mah. Hayang diteke si peledung. Mun eueuh eusina. Ciwit penukna. lain juragan Bima sugan seuri sugan naon dan teu naon anjing seuri kanu kitu Teu rame. Sida yang utah. kumaha Bima nyika sia Woi, geblek ampun Gusti Nu Maha Agung asaku kabina-bina teuing nasibah nepi ka kieu kakara saumur hirup menang ka peurih kieu ditampik ku jajakanya. neng atuh ulah maksakeun teuing maneh da Ulah maksa numung gitu. bisa na engke rumah tangga sakinah mawadah tur warohmah teh ku ayana henteu no gencang Eta. Bogoh pada bogoh teh. Prok kayak sabelah mah teu bener. keprok oge sabelah mah moal tarik Moal moal disada kecuali kana seng. bilih rumah tangga na ka itu awon aya no gencang mah neng bogoh pameget henteu engke teh bakal pasea we jeung pasea Awet rajet. jadi awet raja itu rumah tangga jeung manehna Sakitu lilana. sakitu hitung lilana Cing. Apa nis? tiker burut pujangan ayo Jangan jeung parawan. tapi pujangan jeung persekot parawan Parawan. Lebih ka reuy hayam. Lapangan rip. kumaha sakali deui kalau rek nanya balik sia ampun teuing gon tong dideukeutan gon dah tong dideukeutan Tiga. Nika Ika geus. atawa cenah ambek lah cenah ambek
pancing kayaknya. Pancing amokna aing teh sudi. Ya gisi Lamun nyiksa jelema tanpa ngalawan ulah ka aing. Wah, Bayi ngawewe teh. Sina nafsu. galai kan. Ayo. Sok sina nafsu. Bima. Iya. Kumaha kira-kira Nabi mah najis. Aduh. Nyeri. Nepi ka kieu nasiban. nyari hati Allah. Kesempatan sok ya supaya Kemudian ku akang pancing sama Sokan. kereyan kanyata langsung pek. Oh, cukup langsung. namun Bisi beki. bisi kesanuan Manehna dek noong jeung Ai nempo awakna mah heueuh alus euy. halus Nempo awakna mah nepi ka kieu ya eta luh eta bujur nepi ka. sekal kitu nya kan. Tuh ngadak-ngadak celana aing jadi seret. Nya aya orang Panggara rancak. ini kawas manggu eta bujur mah Bima. lain aku gitu segala bisa saya Nyingka mana nyingka jebotol. aduh Syul mangga kulan mangga. abe juga Geus di mana mana? Abdi parantos di Lebok. aduh Geus jauh. Parantos. aduh Teu ulah mana teu jadi wae. mangga Beri jauh Sora si dawaran ada dorna nya euy. dorna kaya dorna kebujangan gitu Ampun Gusti nepi ka kieu Kang Jeung Rama. dorna keur ngalok Akibat salira kaula nepi ka menang berjadi ditampik model kieu ku jalma. Teu sangka kanyerian anu luar biasa tobat Gusti. Nepi ka nyanyautan kieu ati. tentang tos nyai halus hatem nama. Nah, teteh Kang Bima ngagarem teh kawas motor keur balap. Mulai kawas mulai kawas sereran Ada geng motor nyatu Ai bahasa Jawa namanya malum jeung mah teh. Aku cenah gini aku jalu aku jalu naon? Malu. No pelor. nah atuh make pelor atuh Aku jaluk maklum jaluk mentan naon? Jaluk we lah. Jaluk manehna jaluk jaluk malum. Orang bisa tata kolan. tata krama Naon? tata krama orang bisa Aku orang bisa tata krama kaya wong edan. kaya wong likan ulah teu bisa Kaya seperti wong ini gendeng. teu seperti ini saja Kaya wong lian. Maaf aku sorry neng. maaf sorry Tobat teuing swear. swear bahasa naon Sebetulnya aku cinta kepadamu. betul Betul, ini mau betul. betul aku rumah tangga Swear, ini keluar dari lubuk hati yang dalam sekali. betul Penantap ya. tiap aku bercinta aku Betul, neng belum punya pacar, belum punya DPBN. orang gawe Kalau begitu aku rek mileuheungkeun. kecampuran keselo Aduh, ampun. bahasa Bohong. Wis, ora sombong linci-linci bayu tiang pundi. Pundi tongta-tongta. naon Nanaonan, eta teh nanaonan Kang Bima. Kieu we. bahasa naon Eta nampi ka kaula meuni sesepan. Hampura sabab aya nu garero tadi duaan. era Aduh si cepot geus datang deui jiga. Mangga kula aduh bojong doh bisa
Kerja di mana? Ini cerita goblok. Oh ini apa? Silawala saya. Karena baso Sebenarnya akal teh tadi barang pangit cinta ka salira no. Beda cahaya lagi sernud. mata amis ka kuku. Anu karasana ku akang hampura gelis. Mata amis ka kuku kukun. Mimitin Yep. Aduh. Naon deh? Nah, tetep pandangan teh ka kasar gitu. Hampura no. Kasar meureun teu meureun sabab tadi akang isuk-isuk dadaran ketan. Teu si banyak heula. Geuning ni leuweung aya ketan. Dia Haji Umang teteh. Ya. Pamere Haji Umang. Pasien Haji Umang teteh. Si Mak, Bandar Buah. Betul nih cinta kepadaku. si Mak Haji. Padamu. Bisa akang jabakan nih. Ya ada pengu kaula teh jalma anu cinta bade dikumahakeun ge mangga. Tapi da teu meunang keur akang lamun can ngaliwatan kawin. Nikah. Kabale-bale nya. Ya engke tiasa paneuri. Wah. Doh, beres ya mah. Atuh beuki lamun gitu. Sangka tingeng. Saan? Nah, geningan salira awak jangkung gede teh jadi hampang. Lu bau. Naon sabab hampang cing? Naon? Ya ka kaum Hawa. Haji Umang. Ya Ulah Allah. nepi ka eungap. Doh. Di mana mangsa ditinihan. Wah, udah DPK enggak. Naon eta teh jeung nyabakan susu. Kinten-kinten. Aduh. Ngopep jangan ngopep pange Yep. Yes. Gusti nu Maha Agung. DPK dileceh hirup. Asa ku kabina-bina teuing aing awak disabak nu gelo. Ya, DPK dileceh ku jalma. Paingan nepi ka euser. Asa dicabak. Pengen eueuh respon atuh mah. Kabina-bina teuing nasiban nepi ka kieu. Kang maantos kaula nu. Ampun teuing Kang. Upami kitu carana ridho kaula ditelasan ku salira. Doh. Daripada ente Sudi mati suka perlaya kaula Kang. Paehan kaula di kupanangan salira ridho. Ridho pisan cenah. ada tengah jodoh. Ampun Gusti Maha Agung. Nah, ya hate nepi ka kieu ampun. Gusti, sawias ku abdi urang ewak Gusti. Ulah. Ya bisi Bisa cacat. laki aing bisi cacat ulah lawan. Kalah amba ka abdi agan. Engkau. Aduh, tobat. Tekan nutur-nutur. Kabina-bina teuing Kang. Kalah nangre. Aya wae jalan. Ieu duh. Aya wae jalan sia Kang. Enggak bisa ngalahin kamu. Pageuh nya kelan kana suku euy. Oh, Kang kesempatan. Tapi da dewek mah aya nafsuan ya. Nya atuh. Kan normal. Da jalan normal. Naon? Ku kabina-bina geuleuh-geuleuh teh aing teh kanu gelo. Nah, asa ku hiji da aing teh ka jelema eta hiji. Eta ku Awas ya lamun kaparangkeun aing nepi ka ngajodoh ka manehna ku aing bakal dipeditan. Mau dibelege. Pun ieu mah. Nya ge loba jelema aing kasih eta mah hiji bakal ijid. Ijit bengis bakal teh. Nah, Awas. pasti nu kitu patuh tukang tipu. Mun ieu mah dibere gitu.
gan tong dijengut gitu istri teh tidak awewe mah dipaehan pae di rupan hirup kok mau barijang di kitu mah bilih kalepasan ke dulurna bilih ngamek onnya ampun Kang mangga ridho kaula paehan sudi mati suka perlaya tibatan henteu laksana ieu cita-cita kaula nikah bindatang ampun mawas badan nirakaton mawas badan Dewi Kunti nalibrata ibuna Pandawa doh iya inggih bade mulih ka sasaungan nyata ti jaman ti walungan beres anu aya di sisi walungan ieu atuh urang jaga sakagebah wallah yen telahkeun aya nu ngagubrak hiji wanoja uang sara saksi doh aduh maha agung aya naon aya naon Ibu Kunti tobat nanasiban nepi ka kieu Kangjeng Rama ampun beungeut bareuh ditajong ku ngaran Bima bobokongna pisan asaku kamina-mina teh bari jeung kaula teh kakara katarik birahi kakara ka pentang asmaragama ku hiji lalaki anu ngaranna Bima tuh tobat teuing Gusti nyeri iya paingan mah nepi ka ditajong paribasana dibanting-bantingkeun kaula teh sujud ka manehna tapi ridho kaula teh da puguh anjeunna nepi ka cinta ku kaula sekali degung-degung sanajan dugi ka masing pati kaula ridho dipaehan ku salirang Kang yakin ka cinta ka nyaah ka dedeh kaula bakal kabawa mati duriat kabawa maut moal untur ka nyaah moal yakin pembalasan kaula Gusti Nu Maha Agung da puguh cinta ka manehna bener ijar meneng Gusti petenge ati nira ati nira wis mama wis jar meneng Gusti petenge ati nira petenge ati nira dan Mega Putara kauran Mega Putih wala salin sumabda Dewi Kunti nalibrata parantos ngajudi karena ieu kajadian doh beres daek teh daek iwanoja bangsara seksi teh ditampi ku Bima kalayan disiksa parantos kahartos ku Dewi Kunti nalibrata maksud tujuan ieu parimi parijeng ieu Dewi Kunti
tiras emut ya teh nuju hirup katalangsara doh leres manawi ieu jalan pikeun lungsurna pitulung ti Nu Maha Agung ulah ieu inggih dedeh teuing geulis ulah anak king anak ibu no saha tobat saha kadieu nyimak pilih hideo nyai tacan uninga kaula teh inungna Bima alah saha kaula inungna Bima ieu Dewi Arimi ngadak-ngadak nyerucudkeun Cisoca seja sujud ka ibuna Bima merdi asihna ibuna Bima ulah eta ya wis kena dikin pinasti mapak baya kena lara tumungku Gusti Nu Maha Agung dedeh teuing no ampun ibu aduh kaula teh katarikat aja ka pati-pati ka pendagas paragama ku tuang putra ampun ampun Gusti dua putri Dewi Kunti Nalibrata sareng Arimi paungku-ungku doh leres kanyaah kadedeuh ka cinta kaulas kasih Dewi Kunti liri barat ka putrana komo bari jeung kajadian model kitu anu dipamri pitulung ti Nu Maha Agung batin nyering asa perih bayah ngerasa tugeng ruksak perih milu susah jejantung asari jantung asari tutung ingatan mungguh laplang nandang kaperih kanyeri kumambang nandangan uyung kumalayang kuka bingebang titis tulis takdir diri ditulis di alam gaib gambaran di alam nyata pasti benang Dewi Kunti Nalibrata duduk wanita samanea doh leres siswi Resi Druasa pantenan saciduhing matu sakecapi nyata tutastina ilmu panemu jampe lan pamaku atikan didikan bari ngarangkulan ka Dewi Arimi di usapan rambutna ulah leres digelis-gelis bari jeung dina batina menekung ka Nu Maha Agung muja berata ka Hyang Maha Sukma tenan merdih kana asihna Gusti nunuti pitulung Maha Agung mungguh pangeran nu kumaha bae oge bakal
maka dijabah asa ke yang tang tupareng. Walah, leres. Komo bari jeung kayaan keur peurih apruk-aprukan. Memang kabejakeun Panawa jeung ibuna parantos kabejakeun maot kaduruk di bale sigala-gala. Rupa-rupa ilmu, rupa-rupa pamerdi dina atina Dewi Kunti Nalibrata nimulkeun gonjelang-ganjeling ka sawarga widadari pating jarire para dewa pating karot saya kawasan di muka cing beledug tawis lungsur pitulung tinu Maha Agung. Dah, leres. Datangna rahmat tinu Maha Kawasa malah manuk-manuk ngadak-ngadak eureun euteup dina dahan-dahan milu bunga milu ngadoakeun ka jalma-jalma anu keur prihatin gali Tenang, iri ngaro. Dewi Arimi ku digelis-gelisna ku ieu Dewi Kunti Nalibrata leungit diri anu sayakti ilang warna nu sanyata. Dah, leres. Jadi putri gelis kawanti-wanti endah kabina-bina lusuh taya nuruban lir widadari anu lungsur ti kahyangan. Jadi moal hese nu kagungan tong boro jam-jamam sanajan memenitan yakin abong kena tina kun jadi payakun. Dah, leres. Ngursakna sasekar ningwan saya cahaya kilang gemilang cahaya sesekar ningwang cahaya kilang gemilang watak aji danar-danar watak aji danar-danar daya-daya ibu tulungan aduh gelis anaki bantu ibu no Nyimas ditampi jantan minantu cenah yakin anjeun bakal jadi minantu ibu dedeh teuing gelis arimbi kakasih teh leres nyeri hati gelis gitu nen. Kaula teh hoyong pisan kaula nun diangken ku tuang putra kaula teh hoyong gaduh salaki teh ka tuang putra ibu dah Keburung ditampi ya teu inger Bu, ibu, walah Bima ayah juri bogohon ibu. Bu ai teh segala wawartos ka ibu teh Bu, ya Bima ayah kunti bogohon. aya ibu ono atuh gitu. aya ono bogoheun Bu. tah itu ibu sabarno Aya lalai badut. Bu, Dah, lain Bima maneh mah ada beda. Lain mama. Ya beda atuh. Apa Bu. tukang suhu kasong tuh. Bima ayah bagong bogohon bu. atuh naha da bagong oge sarua Tuh, napa? Iya eta oge da ukur. Napa? coba pindah ka dieu nya. Bu, ayah juri bogohon bu. Dedeh teuing anak king anak
Ibu Bima Sembah kapihatur Bu. nuhun kasep yang jurig di mana ada jurig tentaya jurig ada nen Aya jurig bogoheun. kumaha mimitina Wih, rawak leuwih. aya jurig ngelong kan Untuk rangeten Dracula Ibu. Ya, Ting Dracula ting mumi ai pinareup, atau alien. ai pinareup kemana wae. alien teh ya gerem sampun teh Bu sembah kapihatur Bu. Kali ini nu akal eta mah tuh. aya ka bawah Halah ibu Jeung ibu ibu. ya atep bung saha teh ya atep gerayangnya Aya tasaha Bu. ya ayep jadi anu datang ka Bima teh tadi teh saha hideuk sana mi Jurig. Jurig darang eteng. Wah, bukna Bu. Geras. ngan ditangkap ku akang Dara di angin. Rasa teh make hairspray. Tagening. Yes, iya. alah ampun Ngagokan udah. gan Ya, aya teh saha panggeureun tuang ibu teuing inget teh nyaho. Wah. Nyara cantik. tuluy Nyampeurkeun Bu. budak-budak Bogoheun ka saha ka putra Bu. Maksa. putra teu bogoh Amit-amit aing bogoh kanu kitu. Walah. Bayangkeun ku ibu. Lamun putra kawin ka jurig anakna naon coba? marmot Lain ka sia. Cabok sia wae. Ai teh teh ngalonyeng wae situ. ampun lain kasih tak kitu Gusti kulan Ibu Ratu maneh nyaksian pot kantenan kulan munir wak reuwig awewena teh tapi pakaianna mah gining abdi bogoh sieun kana kongkorongna Jeung kena gelang cenah we. Ya. Ya hayang ngagadekeun tuh. tuluy Datua ni naon-naon kaula teh nya ngaleos ya efek teh. Keur ngaleos teh ngagabruk kana suku meni page. panggeun Sepak kusaha ku putra. Disepak. andong epa Bagulutuk kana gawir. Digabruk ku si cepot. Ditindihan. jenian di telepon digalai kemudian Nyapotnya mun meunah teu. tong sok kitu kan Aduh. Lumayan. ai keur beger mangeuna wae pokona ai keur baluang mah geudeuh teuing kasep saya tapak suang eta teh sabenerna panon hidup teh dibalikeun Dibalikeun kumaha? sabenerna eta teh panon hidup anu tibalik padahal eta teh putri geulis kawanti-wanti Dibalikeun. endah kabina-bina lucut taya nu nuruban tak geuning bukti nama ieu anu disiksa ku hidup tadi anu ditampi ku hidup tadi teh alah ayeuna mah geus pangijing ibu eta panon teh geus dibalikeun deui ta ieu jenisna mah anu ditampi ku hidup teh cu Lain ah. Oh, tuh mungkin. lain ah abdi saksina oge kulan sing jeger untuk nake parana berwes itu mah Berwe. seulina teh tamat kana seuli gitu Can pinareupna ge wah. oh bibirna jebel Jebel. cewau Nya, jika bos Romla. sasaurana ge duh kakang bimo bisa Eta Oh, ku teu kitu. teu eta ge eta ku bisa nya wah. itu diliwihan yang mah tersep teu mana Eta keindahan akan teu manggih leuwih teh ah teu ngeunah Lain eta Bu. Goreng patut ieu si cepot tuh saksina. mohon kulan sarua jeung maneh cepot tibalik panonna Ah, nah kan mau tibalik Tibalik paningali teh. dileuweung ieu teh cepot dileuweung cing inget Bisa kau sap koron. ngeurnyeun bu bener ah lain Bu lain eta. lamun eta anu tadi ieu jelema rek kumaha Belum.
Aya mun saeutik nya Aya naksir leuheung aya naksir gan naon leuheung cabok seuy aya saeutik teh berarti aya yo leuheung alhamdulillah euy aya kitu panon aing teh tibalik balik aing dek nanyakeun ieu putri ti mana ti meuni da nya mimitinya ada apa akang da yakin eta teh awewe teh dialungkeun teh ragragna teh ka dieu nya hanya pitulung ieu oh bakang pitulung buat teh tuh pitulung mun ti nu Maha Agung mana kitu ge kudu ngajodo nya tuh ka dewek meureun ngajodona teh ya kan naon ari agan alim mah cabok seuy dieu monggo teh ayo leuheung lebar berarti naksir berarti ada main berarti aya main teh dina hatina ya kan aya saeutiknya lain setik deui jiga nama tong beja-beja sia leuheung era gua bantis geuleuh aing ngomong kitu kumaha kasep da lain kitu kumaha lamun di bawa syaret teh jadi deui jurig wah cing percaya ka ibu nger teh ya lamun kitu mah teu aya halanganana tah kitu kasep ayo pecagan di sanak syaret teh jadi langir disingsiran wae jeletot kana bohol nyocok eta kok disingsiran wae limbu nah sieun jadi langir dan supaya daek supaya mungun daekeun ka aing kumaha teh Kang ada atau jadi komodo Jongot ngawayang alah haji di mana ya yakin hate hidup ayah hate kaya ya teh putri-putri gelis kawanti-wanti eta teh terus ngadu terahin kusumah paribasana nger gerak tampi ku hidup cu kan bisa eta istri cenah syiri heula tuluy lamun gugusina hideung eta juri keneh berarti kamani itu gugusina ya teu naon lamun kitu mah ibu doa kitu nih ngaya urang euy hate alhamdulillah aya kan berat kedah yakin kasep bakal nampi lamun eta nu tadi ieu udah tadi mah tempoanana salah mun da yakin tadi mah teu da jurig ya atuh lamun kitu mah carana bagian nu taya papadana kasep hayu urang ngariung ditu di sasaungan nger urang tepungkeun jeung lanceuk hidup jeung adi hidup kan ya aya sir wah dibeja-beja kasia nah sieun diintip ampun Patuh pasukan sadayana aya nu mulih yen Dewi Arimi leungitan perwilang tanpa kerana margisna disiksa nu ngaran Bima dugi kayu beja teh ka karaton nagara ka Prabu Arimba sang Nalendra Prabu Arimba doh barang ngadangu eta kejadian sedengkeun ieu teh adi anu dipikannya dipikadeudeuh beres nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan ya inge duwi ka kursi karajaan diawut-awut manghaneulkeun Dewi Arimi sampun masing pati teu makaning perlayat duka ka mana leosna jeung kumaha nasibna doh beres ngakidik ka iring pasukan aya tuturkeun kai Bima
udah kaget udah ngajar. Di mana makhluknya? Itu di payung paling itu Gusti. Iya. Nyai Hidimbi Nyai Tua Kape hancur Gusti diuksia. Yakin di paling dia Gusti ya. Sifat manusia ilahan rasa
Genera ingkang nafsu kagila-gila nafsu kang kagila-gila laki-laki Rabu Harima Dah. waos kekerot soca bolotot bari beureum nawiskeun nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan Walah. Wai anu mana ngaran Bima kurang ajar Dah. Tahu gitu kan tahu. Eta. cing aya nyawa datang ka penai balik balikeun eta adi aing kurang ajar Cing. ansurkeun ku aing tempat hei Wah, daya nu nyarios. Raka Prabu nyai Nanaonan gitu den neng kata. sampurasun saha eta tapi nada ngaturkeun semasungkem ka onyok Raka Prabu saya Dah. saha Saya Ayi, ieu teh salaras nama Arimi. Nah, teori musuh ieu. mereka jebak dedem. Alah, mah ieu teu mungkin teuing dunungan aing jadi geulis kitu. Oh, meni jadi cantik. Saha? Arimi, Rayi Arimi Raka Prabu ieu Rayi. Itu teh Bima teh pisalaki nyai tong diganggu Kang. Nyawa aing teh wau jeung beungeut kieu. Tuh lain ieu mah. Nyikasna. Eta mah. Arimi dipangpengkeun ku Rakana. Dah. Untung ku Bima ditampan. Leres. Datan nirata ngademan upah kuringan rana. Datan nirata ngademan upah kuringan rana. Tidak bot. Anjir dulu etar Lagi ya lancukna dulu lah naon untuk ke dia nah urin cihi ampun Jaga diri dia. Tadi nyarane kan kadea ulah dilawan agan bahaya Wah, sia-sia nyarane. aku ulah kodara Bima Deh, cenah nyarane. ini restoran namun gede badag wah, handarwan gitu mah. ari eta anu tukang Bimu. kaula bapana Limus sakeureuh. bapak naon Iya. bapak tere Bapak tereh. ngaran aja limu sakeureuh Yang subur. lain jelema nu garela ini namanya Teuing Nyarane dinya. ngaranna teh bener aja Bima ya bener anu ngaroga hala adi aing nu bieu adi maneh teh lain sia Dia mah geulis gitu. emangna aing teh mata naon puluhan tahun aing babarengan jeung adi aing piraku kalengitan beungeutna tapi aku Hah? samaran. Jika memenuhi yakin sabenerna eta teh adi anjeun lain dipasrahkeun adi aing nu teu dipasrahkeun modar sia bangsa mana sia aku saking astina ari eta nu tukang aku saking kubutuh Ayang lain minipi kageuleuheun eta teh eta mah saurang. maneh sama teh. aing jadi goreng hate kieu ye ka eta jelema Asal mah. pada ku guru aing mah ulah goreng ka jelema teh tapi nepi kageuleuheun pasrahkeun adi aing nu bieu belegug teu payus mengudi ratu teu layak aya di raja teu giring di pamimpin mata peda kadulur sorangan teu wawuh urang ajas di podaran sia ku aing lamun teu dipasrahkeun adi aing buktikeun lamun aing di podaran wani marang aku
wani dening ngapakulanang kulanang. Aduh Gusti tetega Gusti tetega salira aku begalan pati salira teh para naon para pangagung mararunyung paribawasna Sumohon. para narpati sararujud ka salira ampun Gusti abdi dianggap naon Hai. Sakali ieu mah aing dek jogo jeung imang geluk. Sabab ieu urusan pribadi adi aing di rogahala. Singgung. Aya saksina deuleu adi aing nepikat ditajong di kumaha-kumaha. Bener. Satadina memang kitu. Da geuning aku. Ayeuna mah lain. ieu mah kieu we bilih teh persanten abdi saksi jan Naon Joko Longkong. Balungan tuh. Joko Longkong we tuh. Wah, abdi nyelak Aja di naon we. Akar cecenet. nyalak abdi teh tawar Bae antep ke turun sorangan. panuju ya. Coba-coba orang pada kopi galam pati kula jan. Jika jan. aduh teu saimbang Teh seimbang di awak oge atuh. Dina badan teu saimbang. teu saimbang dina awak oge deuleu Lawakna ge wah. 10 genep ta eta simut ngalawan kereta api teh eta eta maya menang. Teuing kareta api. naon tulungan aing nyelak Eta jalan tekena geus gede aduh coba bener-bener nulungan bukan nya. ampun Mang Dawala abdi kabina-bina tingkau geus teu di aku dulur kudu jadi lanceuk wah teu kieu kajadianana jang Pasti. Alah wah. lah naon bapak ngoceak yang sebisa merkosa Buku deh bapak teh. Kosa tengar juru. Buku bapak teh. saimbang palang siang deuleu ayana ampun teh sinaksenan para walak dia balatam tamasmaka Doh, ige. Memang Bima teras-teras kaseret teras-terasan kaseret ku ieu Prabu Arimba. Beres. Tina teu saimbang nawa. Sedangkeun disapangkeun Bima teh jurang gawira nulung kawing luar biasa. Ai dihanapna teh emal. Atuh kokituna ya Arimba bakating ku nafsu ngagudug-gudug amarah teh kawadahan. Bima digabruk itu gayaanana angin Bima rekat ngaragerakeun awakna ka handap Beres. atuh Prabu Arima jadi leungiteun sasaran anu Wah. temahna ieu Arima Saimbang. nya eta kana gawir anu sakitu lungkawing anu dihandapna emak kokituna ieu Prabu Arimba Inge. ngagejelik kana emak tur langsung ka handap mebes bakating ku berat-beratna Dah.